Itu si ama kudu didangdanan cenah. Dangdanan ganti artisna moal neng Mina eta mah. Maiting we, heeh. Tuh. Si Mawe eta mah. Artisna kabur, Pak. Aduh, Tuh. Ceun kesayangan ku Maiting cenah mah. Sabaraya sekarang mancing mania. Neng di dinya teh meh teu panas. Pacar gini dinya. Dari dodok we. Berada. Nah, iyalah pemirsa ya pemancing profesional. Pakai umpannya pakai apa tadi nih? Nasi. Pakai remeh bahasa Sunda nama. Pakai nasi. Nasi digulung-gulung tuh. Tong telas ting dan kayak coplok nih. Isi coplok manten. Ku ieu neng aya mah ku sosis. Atau kuciki jam sabaraha main bola teh? Lupanya takun. Suka eta nu naon teh? Nu latihanna suka kempal di mana? Di dia. Kita langsung berangkat. Oh, langsung ketemu di lapang. Oh. Kirain teh kumpul dulu. Lamun badai main kakara. Kumpul. Gak rilis tuh ibu-ibu na? Gak rilis aku di dieu. Oh, cah yang ningali engke. Sok atuh kabur-kabur laukna. Kan hese nih. Bulet-bulet kaitkeun, neng. Cek. Ya udah gitu, lung we. Entah gitu. Apa ya? Mancing keributan, Pak. Mancing keributan. Ngerelep nih eta teh kumul lagi, Pak. Oh, karek sakitu ge geus kararasa. Itu untuk naon teh ari mancing teh jang menguji kesabaran. Kukumulna tong sina ieu atuh nih. Kan teh keum nyaliran. Geserkeun heula gerak. Oh, berat teuing meureun. Hese. Emang jero kumaha Gitu. Sok kalikeun. Mana ieu? Mau balik. Ayo dalung-alung menang henteu. Sok. Tuh. Wa ismam. Tuh kan ngerelep kan. Ngerelep nih. Saya tuh katingal guys. Ngopi-ngopi sukro atuh bari mancing daripada jenuh ningalina oge. Nah ini udah ya baraya nih, udah 2 jam lebih teu menang-menang. Neng ngerelep itu. Oh, henteu kan. Boleh. Wa isma. Keneh ku ieu neng ku naon teh? Mancing ku granat pun aya mah. Lung mah. Si bapak ge dapet tuh di ditu tuh. Tapi kecil-kecil. Neng ari nu rumah nu itu teh si emak teh aya si bapak itu wargi. Itu si bapak nu depan rumah itu saudara na bu. Itu nuju mancing tuh di ditu. Hah? Jadi saudara istri nama. Oh, berarti masih warga kasih uang mereka. Sendiri di rumah teh merenya? Si emak? Ma eta. Mohon naon? Ari murang kalina di Mararana. Anu mana? Oh, nu di warung nu nuju ieu. Oh, eta teh. Bisa di.
Pindah posisi ya. Nyalira sih mah tadi Pak. Nyalira. Sok ya Pak. Oh, pantesan kayak gini sebab pakai cacing. Neng pakai cacing, Neng. Goyang deh tuh. Tuh, Neng. Tuh, goyang. Tong bari manyun ari nguseup kudu rada seuri senyum teh sieuneuh laukna ge atuh. Favorit. Yo mancing di panyunan. Sanes bade ngamera anu ieu nih. Nu mancingna sanes bade ngamera lauk gitu. Bade ngamera nu mancingna. Ku cacing nih gentos. Gentos lah cacingna. Cacingna. Neng sieun ku cacing. Gila. Hah? Gila. Kejeng gila segala. Dateng ngegel cacing mah. Tuh udah murag upana ge Neng. Itu Gara-gara si Mimin jadi weh mungeun. Neng gentos ku cacing. Hadir ku adip tangkeun. Eta sangu sok. Tuh kan ngacleng. Tadi orang cacingan. Tah sakitu tong panjang-panjang. Iya aya pemancing profesional ya ampun sieun ku cacing baraya. Tah dua Neng. Tuh. Tuh videona di pareuman heula ya. Neng tong berdiri atuh duduk da teu katingali ngamerana Neng. Tak kitu hek marada malik ka dieu. Ini kamera naon, kamera jeujeur. Eta main bola teh berarti pakai daftar ieu meureunnya foto nu kitu. Iya. Neng ngirimkeun foto. Ngirim. Entong atuh geus terkenal meureun. Artis geus terkenal mah teu kudu pake foto kayak pas di lapang. Oh iya ini seneng gitu. Arapaleun. Arapaleun Sasirna Jaya mah asli. Anak Kompas Oh, kana Kompas, kana Gramedia. Nepi Neng marukna kayak gramun main bola di lapang. Kayak rada aneh main bola teh di lapang teh nu setelana teh nu rada aneh. Tah Neng aya aneh. Can geula. Jeung naha kudu berdiri atuh. Apaan? Ngawahan. Tah bedo. Tuh kan. Emas emang odi pengelolaan. Mana main bola mah kudu nu cantik nih kayak kemarin kabogoh ningali. Wah, langsung ditelepon. Ngasih semangat. Ayo di sisi lapang teh. Ini mah meureun aya nu jogohan ale-ale we pas ka pinggir lapang teh. Tah bedo. Alungkeun deui. Tuh dua. Ada kalah hanyirna. Hanyir nama langsung we atahna hanyir. Caina adalah caina. Tarik Neng. Mak. Teu ieu mak. Yuk kabelul. Oh kabelul nyamanya. Teu bisaeun tuh kata si emak juga. Si Neng Mimin mah teu tiasaeun mancing. Bohan we butuh jang video cenah. Nya Neng. Apa? Nah geuningan tatangga sabeul mama. Lagi suci mama. Teu wauh jeung tatangganya banyak. Teu. Neng kudu wauh jeung tatangga, kita bisi gering, bisi naon aya nu ngalongok, meureun wauh jeung tatangga. Ieu mah jeung tatangga sabeula teu wauh. Aduh. Kupingkeun baraya tos terkenal cenah aya mah. Tapi ka mana Neng terkenal Neng? Titik eta mah Neng. Kecil. Geus terkenal mah main bola kudu rada ganjen Neng. Rada ganjen. Aduh alim. Ngomong ngagolkeun mah. Selebrasian teh kudu wah gitu teh. Ih da mah kodil mah atuh aja lah. Ada lah mesin ya kalau kerni tahun. Tos pinuh Neng. Tong cingogo wae. Tos pinuh bere gugah. Dua tepun atau kan Tuh kan dua. Gila gedep jam.
Atuh dah. Ayaan tuh neng. Entos ya tuh. Nah inilah Baraya, kita sekarang berada di rumahnya Ma Iting bersama si Neng nih, Neng Mina. Ibu Mita nyalira di tema. Nyalira. Ayo bapak terus teh aya. Oh, pas lami. Tatanggi teh Neng. Ceri. Tuh wawuheun nya banyak kata tangi ge. Oh, tara biji. Ku dicokel mah. Langka tanginya ge pacaket jeung eta. Oh, Numpi we cara kamu mana pisan. gitu mah. Cara tahun Tara keluar pisan. da keluar ge meureun Sabedog ieu we meureun nya pas sasi saum meureun nya Muharram bulan gitu. Nya Neng. kamingon we keluar na teh. Aku mah ada menang numpi wae. Udah enak di bumi mah iting teh mah iting nyamper ka bumi. Kitu teh disampur ngamingon. Da kala eta mah Oh, buka mah da jadi tahun keluar teh. si akaran mah di bumi we mah. Paminten Kena akaran di bumi we mah. cara keluar pisan eta mah buka mah. Nya ge caket da langka pendak. Kitu we ngamingon pendakna teh. Moho. Kayak ayeuna mah make eta nih eta. Kade we teh hujan. Naon mak? Apa eta katana? Oh, ngahaja mah cenah hujan mah di sarung teh mak. Kalau jadi guludug, keluar guludug juga. Kan teh hujan. Siapa tuh cageun? Nah, eta Bisa cekelan meni tegang nyekelan jujur-jujur we oge. Tos lami si bapak mak teh aya. ieu di Umira. Sabaraha tahun? Tes lami. Guys, 5 tahun ge buat teh. Oh, Lebih nya. mantun tos lami. Lami. Eta nih di sambutut we. Terus nyalira mau kita bakal bicara teh Ma Iting katanya teh. nya ieu mah da video Ma Iting sanes video Neng Mina ya mama si emak we. Cuma ngobrol tuh Ma Iting teh ngobrol. Ngobrol. Atuh. Yang terbuka melalak ge. Tengke ka dieu engke ka dieu teh ngamera teh moal si Neng ka emak we terus-terusan ke mah disamper ka abdi nya banyak. Cara gitu. Nya Kemana nyamper teh? nya ka emak we ka dieu bari apel. Udah mau. Ah atuh mah keun we heureuy mak. Meh awet ngora nya mak. Keren teh nya. Nuhun we haneuteun mak. Teu ka Serang mak. Suih. Ini cicing deh. Gaduh Serangnya lira ya mah. Gaduh oge sakali ka eta mah kana Oh, sok damel di Nusanes gitu. Hari aya we sok ngadamel ai teu aya mah cara kieu we. Tuh Neng ajakan, Neng si emak, si emak. Ngarek ya mah iting aja. Heeh. Si emak ajak nge YouTube, Neng, si emak ajak ke YouTube dangdanan. Kan mana cenah ngai. Heeh. Dangdanan ke mana kudu ka yang ngiring ka si nya eta. Heeh, mak kiri dangdanan Neng di kacamataan, mak. Nih kudu ka mana cenah nyai. Ya Neng, di kacamataan di Lejing, mak, kayak mama. Di Lejing, kacamata, di kaca soca. Nih ka mana? Kitu nya. Heeh, kacamata hideung mah gaya masa kedik lah. Ada lain si Neng cenah di kamera teh ka Ma Iting mah butut. Tuh mah. Kayak aya Keun we. Ieu mah bututna. Ini. ada super. Kan mah iting terkenal. Oh, bajar mana teh jeung nini ge cek edasnya. Kabuka ku si Gumin nah geuning kolot aing ka padang teh. Itu si mah kudu didangdanan cenah. Dangdanan ganti artisna moal Neng Mina eta mah. Ma Iting we, heeh. Tuh. Si emak we eta mah. Kabuka Gitu Oh, ieu teh. Ini Hijikeun nu hiji gadis desa, nu hiji janda desa.
Seri seneng ngerti bener. Ngerti neng. Sugan teh. Kayak dipartnerkeun mak. Jeung si neng mak. Partnernya. Neng daek teu. Lain kan ada memunur ti payuna. Kaelehkeun tuh mah itu. Tuh, neng tenang we. Ini dan budak orang Wah, atuh. maka elekun. Kita cucu mak. Putra bapak ya pak. Iya. Oh si teteh. Putra sama putra para raman we. Mohon. Kita incu mah menghiji-hiji nama. Ai aapan ka Padang hiji. Padang hiji. Oh anu tebih. Ngadamal we da geuning ai di dieu mah. Da aya pausahaan gitu we. Mohon. Ini kalau baraya nih kita ngobrol sareng Ma Iting. Di bumi nanti nyalira emak tanya mak. Nah, baraya ininya rumah Mak Iting. Ini tetangganya si Neng Mina nih. Beliau di sini sendiri, kebetulan si bapaknya sudah meninggal lama katanya. Ini kondisi rumahnya nih. Alhamdulillah menjadi seorang ibu-ibu walaupun udah tua, menjadi wanita yang tangguh walaupun hidup sendiri. Nah inilah baraya nih, contoh kehidupan di perkampungan. Sekarang jam 2, mungkin jam 3 nih. Ibu-ibu di kampung dia masih pada kumpul di warung. Artisnya kabur mak. Artisnya kabur. Hah? Ini artisnya kabur. Teh mulai. Pak, kalau bakainya ada bensin. Itu kan panas. Oke, cokot bapak itu. Ini di mana teh? Angsul ti Cibante. Hah? Awas butuh. Artisnya kabur pak. Aneh, Hah? Tuh. Jangan kesayangan Mak Iting sih nama. Si Tika teh teleponan gitu ke urang teh. Ngobrol yang Mak Itingnya punung pak, langsung we pulang. Dilebak dia tuh ngusuk. Entos pak, dicekap resep di lemur mah ngadariung. Iraha main bola teh neng? Hah? Ayo nak. Ayo, nah, kayak jatah dua. Kayak jam 2. Ayo kita tabur. 2 atuh langsung. Karena siap berangkat. Karena Neng ngiring ah? karena ngiri Jadi backnya neng. penyerang. Asli apa penyerang? Karena acing berebat baru dangan itu. Oh, awak badag mana tabrak ke. Dibumpakan kan lima orohan. Buak kalau tiga awakna sok jaba lincah. Anu iya pak, lincah teh. Lawan. Wah, ieu mah dipenol batur ge. Ngoperkeun teh. Lain ka babaturan dicebrot we batur. Kok kasar pak itu mainnya? Atuh tong dipenolkeun. Main talapung wae. Parah atuh tong kitu teuing neng pamali. Aduh iso. Nu aralusna ieu teh baruncir. Pemain teh jeung sekolah jeung baruncir. Baru itu mah. Reuneuh. Lan reuneuh.